ngapain? Ngelamun aja? Enggak nih, lagi main handphone aja. Dir, lagi apa? Enggak, nih lagi ngobrol aja sama Teteh. Oh, kakak lu udah pulang? Ya, tadi pagi baru datang. Teh, semalam ada yang salam tuh sama Teteh. Iya Teh, ada yang salam. Siapa Dek? Gak tahu Teh, lupa nanya namanya. Tapi orangnya juga nggak ganteng sih Teh. Udah, mending kita main aja yuk. Main kemana Teh? Kemana ke? Kalau nggak kita ke sawah aja yuk, nyari udara segar. Ayo. Woi, dak. Tidak penting numpuk pocong sia di pos. Lah, sia mah bohong, bayangan sia meureun. Ih, serius sih mah aya ya pocong. Bohong siaman rong. Ya mah percayalah. Aing mah teu percaya ka sia. Geus, balik aing lah. Aing sekali itu lah. Mana sih ya? Woi, ngambek sih itu budak. Lah bodo amat tah. Iya. Itu buatan orang sih ya. Ih, sabelut teuing teu nganggep aing mah. Blon. Nih, Balong yuk. ayo lah. Ih, eta mah nu di bawah si tole awewe nanya. Ilkeun ku aing ah. Sia di dieun rong, cenah balik sih ya. Sia di dieu naon? Nek bunuh diri tah ka dieu. Sia runtah lembur, dek non sederatang gangguan kesenangan aing bae. Apoh sia aing disarwakeun jeung runtah lembur. Aing kadi geus sengaja ndek ngadem. Sia di dieu. Dayat dong, kangeun ka sia. Di tadi niangan bae. Di, najis din aing di kangenan ke bebegik sawah mah. Heun rong aing kangen ka sia. Kangen mun teu ngaledekan sapoe ge, hampa hirup aing. Sial. Cek aing sia kangen beneran ka si Gondrong. Gila aing kangen ka nyana, pira ku aing kudu bobogohan jeung nyana. Nyaho sia? Di, gila aing masa aing main pedang-pedangan jeung si Dayat. Geus ya, gandeng lah, duaan, aing keur usaha yeuh. Sia usaha naon? Tukang pulung. Aing keur usaha ngadeukeun awewe yeuh. Mana awewe na? Yo. Eta mah cewek anu dibawa ku si tole teh ya. Heuh, eta mah awewe anu keur diinjer ku si Jeje. Heuh nya. Lah, peduli amat sia. Karek inceran doang ieu can jadi bebene. Wih, ulah macem-macem sia. Geus bogoheun ka nyana. Takol sia kunyana. Geus lah garandeng sia duaan kos kaset gusut tempo yeuh. Beunang ku aing. Pindah yuk, di sini panas banget. Ayo. Udah di sini aja bagus ya. Ya udah. Neng, keur naon di dieu? Naon sih, Teh Sel mah teu bisa ngomong Sunda. Iya, Sally mah nggak terlalu lancar ngomong Sunda, soalnya udah kelamaan di Jakarta. Emang ada apa? Henteu, hayang mau kenalan bae. Naon sih, Bang? Teu jelas. Campur aduk terus tah ngomong sampai pabelit. Jangan gitu, Dek. Iya, A, boleh kok. Emang ngaranna saha, Neng? Nama saya Sally, A. Nama urang Indra, biasa dipanggil anak-anak mah Gondrong. Jarang kelihatan di sini. Emang Sally tinggal di mana? Sally tinggal di Jakarta, A. Pulangnya seminggu sekali. Oh, pantes jarang kelihatan. Suwe jasa. Baliklah. Ayo. Wih, nak siapa di mana? Sia le. Sia di dieu teu gawe emang. Itu ya ke diliburkan bae aing. Sia ndek ka mana le? Aing nu ka sawah teh. Waduh, aing sia ka mana? Kayak masih yuk, barengit. Video lu barengit. Yuk. Wih, aing sia bang. Bisi. Sel, lama di sini. Enggak, A. Senin juga Sally berangkat lagi ke Jakarta. Oh, besok berarti masih bisa ketemu ya? Iya, A, masih bisa kok. Teh, kita ke sana dulu ya. Foto-foto. Emang kenapa A, kalau Sally lama di sini?
nggak apa-apa, biar sering ketemu aja. Ntar kalau keseringan ketemu, bosan lagi ke Sally. Enggak kok, masa iya mandengin cewek semanis kamu bosen? Yah, itu Teh Sally yang ngajak main malah asik ngobrol sama cowok. Tuh kajin sih, Dir. Dia yang ngobrol, masa lu yang sewot. Teh, pulang yuk. Udah sore, mau dicari mama. Ya udah, ah, Sally pulang dulu ya. Iya Neng, hati-hati ya. Bye. Iya. Ye, maafkan aing. Lain aing tengah aku babaturan, ieu mah masalah perasaan. Soalnya aing resep kasih Sally. I'm sorry my friend. Woi, lu mukanya gak bisa ya? Woi, Din, kena kamu ya? Ayo sih, lihatnya minta maaf mana? Aing bobo. Bobo. Iya ya, aku juga mau. Panjangnya anak. Nyawa iya, gila aing mas aing pepedangan. Jangan, makasih gondrong. Sia. Sia lah. Pepedangan atau? Jat. Jat. Aing mah